Nah, jadi ya penting pisan kanggo urang sadayana. Bahkan jelema anu dikir jeung teu dikir teh kan bedana teh seperti bedana bangke jeung jelema anu hirup. Jelema hirup jelema dikir, jelema dikir jelema hirup. Jelema teu dikir jelema teu hirup alias bangke. Daek urang ngahiji jeung bangke yalim. Matak ageugeun naonna? Seurkeun naonna? Zikirna ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha zikran katsiran. Jadi wahai orang yang beriman, anjeun kudu emut ka Allah, kalawan emut ka Allah anu saseueur-seueurna. Ya, hayang kauntungan nya ti Gusti Allah. Ngan kade eta urang zikir ka Allah teh lain menang urang teh, tapi urang ngaku yen eta teh fadol, anugrah, kanugrahaan ti Gusti. Alhamdulillah urang bisa kene eling ka Allah. Ya, kayak kumahakeun ku Allah atuh lamun urang sering baseuh letah, hate nganteng, asik, naon eling ka Allah teh haqqaqa nisbatahu ladaik. Eta Allah bakal nyebat urang teh sebagai naon cenah? Kekasih Allah. Luar biasanya aing ngaran kekasih mah pasti dibelaan lamun aya naon musibah pasti ditulungan, lamun aya pangabutuh pasti dicumponan, lamun aya masalah kapusing karuwet pasti dipasihan solusi. Nah itu hikmahna tina zikir teh hate tenang, jiwa bersih. Nah itu manfaatnya. Jadi terlepas hate tina zikir ka Allah kecuali nya kareteg urang oge bakal diijabah ku Gusti Allah. Mata ulah sok supaya nyarita jelema lamun geus jadi ahli zikir sabab karetakna ge bakal disubadanan ku Allah nya. Hartosna munajatna pasti dikabulkeun ku Gusti Allah. Matak tong leutik-leutik barang perintah ka Allahna sing ageng sing seueur nya anu mulya manfaat dunya jeung akhirat. Naon eta mah nyuhunkeunana ulah sok menta rana mah leutik Mang Wajid nya mentana naon gadis nya masih kena legit. Nah itu nya ge ku Allah kan kitu jelema ahli zikir mah karetakna ge naon disubadanan kitu kasauran yayi nya. Nah itu dina naon matak santri diajar zikirnya ya, pagi petang zikir kawarit ti Kanjeng Nabi ge. Datangna beurang, datangna sore, datangna isuk, datangna peuting, eta teh sarana ti Allah nya. Waktu-waktu eta kedah dieusi ku zikir ka Gusti Allah. Jadi sing yakin ya bahwa dikir ieu teh jalma nu dikir napasna ge seungit, lamun teu dikir napasna bau bangke pan ya. Perumpamaan jalma nu dikir ka Allah eta seperti jalma nu hirup, lamun jelema teh eling ka Allah disebutna bangke. Tah bisi urang nya kasebut bangke maka urang seueurkeun zikrullah ka Gusti Allah sing emut nya. Dina kaya naon wae nu tadi disebatkeun